Assalamualaikum Sampurasun. Halo wargi sadaya, tepang deui di channel Rezeki Pelosok Negeri. Dinten ieu abdi bade ningal nunuju ngalalau nyata ngaheurap di Leuwi Malingping sakantenan ngajajab murang kali bade ngarojay. Walungan ieu sok dimangpaatkeun ngalalau nyata nguseup, marak, atanapi ngaheurap. Murang kali oge sok ngamangpaatkeunana kangge ngojay, foto-foto sareng ngaliwet buat ram sasarengan. Ngalalau babarengan di walungan janten hiji hiburan tersendiri kanggo warga di Pilemburan. Sakadar ngabrang-brangkeun kabingung mikiran harga bebeulieun nu terus nerekel naek. Sementara jujualeun urang lembur ti kalapana, kaina, hasil tatenen sejen, leum atawa getah karet hargana mojret. Sakapeung sok radana langsa. Nah geuning beu imbang pisan atuh hahargaan teh. Mun di imah mah asa urang be nu ngarasa asa diteung-teunganan ku kaayaan. Tapi ku babarengan ngalalauk saperti kieu asa poho kana beban hirup. Komo mun kabarengan meunang lauk. Beuh pokona mah bungah kacida.